Emang enya da geningan nyatana, indung kuring teh gede bohong. Lamun ditaros, emak capek, ngabalerna teh henteu kasep. Emak nyeri, henteu kasep. Emak cangkel, henteu kasep. Emak lapar, henteu kasep. Emak kunaon atuh, teu kunanaon emak mah kasep. Tuh, dugi ka kituna geningan nu janten sepuh mah nutupana teh. Nah, kadang nu jadi putra putrina mun aya kahayang, sok kudu sagala pok torolong. Sagala ditajong, bari malik melong, jeung bahasana teh songong. Nah, teu mikir atawa embung mikir. Indung kuring teh anu deudeuh, 8 bulan ngakandung ti jag-jag nepi ka bengkung. Tapi indung kuring mah tara pundung, sanajan ti suksruk ti dungdung. Tara pisan indung mah udar gelung, nepi ka dirurubna ku padung. Indung kuring anu bageur, indung kuring anu teu pernah bosen pikeun masihan nasehat ka anakna. Indung kuring teu pernah bosen ngarawat anak incuna, sarta masihan pikanya sapanjang umur hirupna. Indung sanajan capek tapi tara humargung. Indung kuring mah pinter nyumputkeun ka peurihna. Cimata indung sok nyurulung lamun anakna meunang kabingung. Kanyaah indung teu tepung tungtung, kadeudeeh indung ngaleuwihan tangtungan gunung. Indung cipanon mahal hargana, surga dampal sapeanana, langit jerit sedihna, dunya runtag ku doana. Hayu gancang rawu gancang pangku, meungpeung urang teh aya waktu. Bisi datangna teh hanjelu, geura ngabakti tong leungit ku waktu. Indung anu jadi alasan urang bisa hirup di dunia ieu ayeuna, nyaeta hiji istri anu tos masihan cinta jeung pangorbananana anu nyata. Bahkan Gusti Allah ge ngajamin bahwa surga teh aya di telapak sampeanana.